Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Didi baraya-baraya ke Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ayeuna urang dan ieu nya di tepang daukeun deui sareng lenjeran carita jakarana. Ayeuna bagian anu ka-74. Sakumaha nu kantos dipaju naskah ieu carita karangan Amburos dina bagian anu ka-73. Pedaran Mang Didi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di wewengkon Desa Sindang Sari atau napi lembur Sindang Sari khususna nyumayang harita diboberi ku si Jupri katut si Asdur sabab ngabalangkeun ngabaledog imah bapakku padahal tete akal-akalan nyumayang supaya manehna diudag ku si Jupri jeung Asdur pikeun nyalametkeun Pak Kuwu sakula warga oge si bibi pembantu. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana carita langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kadila like, subscribe, komen sareng loncengna toel nya. Hatur nuhun kumang rupi perhatosanana mangga urang sami-sami Bandungan caritana. Harita atuh nyumayang anu dibeberik ku si Jupri jeung si Asdur. Lulumpatanana teh bulucat balicat sabab ai nyumayang manggeus apal kana kaayaan lembur eta. Atuh teu matak heran harita. Nyumayang teu tisirikna ti paparetot tapi bari jeung diulinkeun ka si Jupri jeung Asdur teh. Nya harita atuh nyumayang eureun malikeun awakna bari jeung malotot lamun katingali mah malah pok harita nyumayang naon sia pugu sia anu garong ngadele lain-lain kalakan uding ka batur sia mah nyumayang harita kena oge nempas kana omongan si Asdur tadi bari jeung panonna molotot merikeun kabangun anu beungis pisan nya barang cacap ngomong kitu cakakak si Jupri harita seuri lantaran naon lantaran ayeuna mah main apal kana eta sora sarta moal nyalahan di dapugu geus apal pisan kana sora anak Bah Badrowi nyatana nyumayang cakakak si Jupri harita alah geuning nyai eta teh nanaonna nyai make jeung ngajak udag-udagan kitu pantas mah ngajak hees ngajak sare atuh ari peuting kieu mah ganeng sia Jupri garong teu uyahan sia mangkaluk utut burung aduh eta anak garong mun kitu da kudu nyebut garong ka batur atuh geulis nyai Jupri geus teh kudu loba omong euy sok lah ayeuna mah urang tewa kuduan mumpung ayeuna kapanggih bener euy Dur geus loba teuing nyusahkeun anak si guru teh yeuh cak kudu loba bacot sia arek nawa kaing masok hat atuh harita kene oge
Nyimayang teh disangka-sangka saburut Nyimayang narajang berenang volebat arek ngahancakan acara hamil si Jupri anu can sayaga. Tapi untungnya si Asdur harita rikat ngadorongkeun awakna si Jupri ka gigir. Jeung sakilat atuh nadah serangan Nyimayang. Harita ditakih ku pigilang leungeun si Asdur. Dua leungeun harita bantrok tapi teu cukup ku kitu. Nyimayang sakilat atuh nyusul tepus, suku katuhuna atuh harita geus ngablesur deui arek ngajajak kana gado si Asdur. Tapi edas, tetela si Asdur oge harita teu cileureun. Barang suku atuh Nyimayang harita ngolebat sakilat, kumanehna ditewak suku Nyimayang teh. Karawak suku Nyimayang harita kena oge ditewak nyatana ku si Jupri jeung ku baturna nyatana si Asdur. Suku Nyimayang harita katewak pisan bari jeung sakilat didorongkeun ka tukang. Atuh puguh awak Nyimayang jadi ngajegang sarta blak atuh harita. Nyimayang nangkarak bengkang. Guak atuh sabab awakna karasa nyeri. Nampo Nyimayang anu harita nangkarak bengkang. Si Jupri ngan sakilat manehna harita kena ngarontok atuh kana awak Nyimayang. Atuh puguh Nyimayang jadi reuwas. Sarta terus atuh ngagurentetkeun awakna ka gigir maksudna mah deuk ngajauhan ka si Jupri. Tapi rokaya si Jupri oge atuh bet jiga anu teu waras. Sakilat manehna atuh newak suku Nyimayang drug-drug we digusur. Nya atuh Nyimayang teh jadi kokosehan teu bisa hudang da sukuna dicekelan samalah keur kitu awakna oge didekeman atuh ku si Jupri. Alah, setan Jupri sia kurang ajar sia. Cucungan sia dasar bangsat. Lepaskeun sia cokor aing sia setan. Maka jeung ninihan abak aing sia. Lepaskeun sia. Lamun teu sok sia dipodaran sia ku aing mah. Cicing nyai geus merenah yeuh. Teu kudu abruk-abrukan kitu da bohongan atuh ti heula-heula make jeung wani nulungan ka Nyi Arum. Jadi we ka hayang akang teh pindah laksana ka nyai. Ayeuna mah nya cicing jempe lah. Jadi nyai jadi gantina. Ngadenge omongan si Jupri kitu. Atuh puguh we Nyimayang beri nafsu beak harap. Malahan mahiuk gaplok si Jupri sabaraha kali atuh beungeutna dicabokan ku Nyimayang. Tapi edas sok sanajan kitu da puguh lain oge si Jupri atuh salah urang tangtungan lalaki anu awakna jangkung jeung gede. Anu tangtu atuh moal eleh kitu bae. Samalah beuki rongkah bae manehna atuh boga niat hayang maksa mirusak kenyatana ka Nyimayang. Nampo si Jupri jeung si Nyimayang anu harita keur papuket si Asdur kalaka colohok we neuleukeun. Da pugu atuh ngarasa heran kana kelakuan si Jupri. Nah betuani kitu. Tapi atuh gancang harita manehna ngadeuketan. Alah Jupri, eureun sia Jupri goblok. Nanaonan sia teh? Geulu teh bet kitu geuning sia mah. Ninihan awewe sia. Jempe si anjing. Udah lebat tolong bawa mang sia. Biraku sia yang oge teh hayang onaman. Aduh, si inget sia. Eta teh anak guru urang goblok sia. Jempe sia. Asdur jempe sia. Biraku sia tu teu kabita ku Nyimayang. Pan geulis. Itu omongan si Jupri. Ngomongna teh bari jeung telesot atuh ngadekeman awak Nyimayang. Teh beda we jiga meo ngadekeman bebeunanganna. Teu eureun-eureun anu teu eureun-eureun Nyimayang abrug-abrugan gawena teh. Dewek mah yeuh lain teu hayang, lain teu kabita ku sia ku Nyimayang. Tapi sieun ku bapana sia goblok. Hayang awewe maneangan deui nu sejen. Entong eta sia goblok. Ih, ai sia teh bisa dicaram. Si Asdur harita ngelingan ka si Jupri. Samalah bari jeung gancang gerudug atuh ngagusur suku satarikna. Sangkan si Jupri ngalepaskeun Nyimayang. Goblok. Setan sia geus merenah ke ieu. Memang ngabedo cokor aing atuh sia. Kunaon sia teh kelak ngusur cuku aing. Goblok sia. Lain kitu Pri. Sing inget Pri. Ada si lain mah tuh dateng benang dielingan ku aing.
kumaha sia lamun sebab pada ngamuk nah geus bosen hirup sia. Cek si Asdur kekeh ngalingan ka baturna. Harita terus ngagusur suku si Jupri dia bawa ngajauhan. Nya atuh daek-daek si Jupri teh kagusur sarta awak Nyimayang leupas tina cek da kemanana. Ari Nyimayang atuh teu bencenan waktu sanggeus awakna leupas koreat atuh hudang. Bari jeung renghap ranjug napasna ge. Beungeut atuh baka katempo beungeut katempona beureum lamun ceg di berang mah. Itu deui atuh huntuna oge atuh menikeun kakerot ngancing bakat ku ambek cenah ka si Jupri. Anu geus wani-wani nindihan ka awakna. Sia mah goblok sia mah naon sia teh Asdur make jeung ngahalangan kana paniatan aing sia goblok. Siang hancengan geus nampu sia mah kadereng cokor aing digugusur ku sia. Ieu dengekeun sia Jupri. Aing mah ngahalangan sote karunya we ka sia. Karunya naon sia goblok? Ganggarateun sia. Ai maneh sok sanajan abah goreng garong oge ya lain burang goreng ya dengekeun untung suri sia goblok. Da moamikeun sia di anakna di kitu-kitu mah sia teh goblok. Nah ai sia dialingan ku aing teh mun nurut wae atuh. Ngadenge omongan si Asdur kitu sakadapan masih Jupri jepe jempe. Da memang heueuh ari ka anakna mah Ki Badrowi teh nyaaheun pisan. Sabot kitu keur kitu keleuweuh atuh Nyimayang harita ngagorowo ka si Jupri. Bari jeung sakilat sarepet we harita kene oge ngalugas bedog anu ngagantung dina cangkengna. Harita atuh Nyimayang bebeakan kumaha engke we cenah urusanana mah paniri. Nu penting mah nyalametkeun diri tina genggeman para anak buahna. Atuh harita kene oge Cileng Nyimayang teh harita luncat ka hareupeun si Jupri. Bari jeung ngaheumbatkeun pedog arek dipake migas beuheung si Jupri. Atuh puguh si Jupri jeung si Asdur oge meninggal nyapa dena. Katak jelung-jelung. Awakna bareng laluncatan ka gigir mikeun panarajang Nyimayang. Tapi rokaya Nyimayang teu pisan mere lolongkrang terus narajang teu eureun-eureun. Bedogna budbet ngencang atuh kaluhur jeung kahandap meuning ngahiung bangbaraan ngancam-ngancam kana sakujur awak da si Jupri katu si Asdur. Aduh apir aduh sia awas sia alah sia awas bahaya sia Dur aya teu cai koke kumaha da bongan sia tuh Jupri jelung atuh harita si Jupri jeung si Asdur mundur heula ka tukang. Bareng jeung sarepet si Jupri ge sakilat ngalugas bedogna pikeun nada sarangan ti Nyimayang. Nya atuh antuk nama deur we teu bisa dihalangan deui. Nyimayang atuh jeung si Jupri gelut bebeakan menikeun karagot tarung patutunggalan silip kade silip taro mata klinu kadengena teh ngan edas duanana atuh sarua harita pada mung eleh itu ieu sarua deui. Sadengkeun atuh si Asdur manehna makalakah nangtung bari jeung nempokeun anu keur tarung. Sabot keur kitu palebah dinya atuh aya sababaraha urang jalma anu datang nu teh lian iwati si Oded jeung batur-baturna. Barang nempo anu kan keur tarung puguh we atuh maranehna kaget komo bari jeung geus sidik mah Nyimayang mah. Kanyimayang mah si Oded atuh jeung batur oge kelaka terus calohok. Tapi tekung selila maranehna atuh terus nyamperkeun ka si Asdur anu keur ngalajonan anu keur gelut. Alah Oded sia ka dieu. Dur na teh salah dodoloan ieu teh na eta teh Nyimayang kitu atawa Nyimayang tuh teu salah bener Nyimayang anak si guru keur tarung jeung si Jupri. Alah aduh kumaha tuh. Nah si Jupri make jeung tarung jeung Nyimayang si Juha harita oge nyamperkeun. Manehna nanya ka si Asdur lantaran ngarasa heran. Heuh Juha sabab jelema anu tadi diudag-udag ku dewek teh si Kus jeung Jupri teh lain anu sejen tapi geuningan Nyimayang anakna guru urang. Alah lamun kitu mah euy gancang urang tewak terus urang bawa ka si Abah geus pasti bakal atuhun.
benar Joha, lamun kitu bakeun kurang eurat we lah. Kebeneran dewek mawa tambang ti tadi ge, jadi teu kudu micinan tanaga yo. Cek si Odet deui. Bari ngomong kitu nati bari jengut. Baragada ngudaran tambang-tambang anu melit ngahajajina cangkengna. Serta terus ditalikeun maksudna mah arek dipake ngeurat ka Nyimayang cenah. Sabab cek pamikirna ngarah teh kudu lila gelut. Da pugu atuh Nyimayang telinghas jadi rada hese pikeun ditewak. Kocapkeun harita anu tarung atuh beuki ragot bae. Duanana sarua pada kesitna, sarua hayang mateni ka salah saurang musuhna. Jurus-jurus Nyimayang katempo kecepatan gerakna rada ngurangan deui anehna teh. Sadengkeun atuh musuhna mah katempona teh ragot harta teu rengrot-rengrot katingali dada pugu atuh. Si Jupri teh lain lawan anu enteng-enteng. Parandene kitu Nyimayang sakuatan naga ngimbangan kana gerakan lawan. Nyatana atuh si Jupri. Si Jupri tetela hese pisan dituduhkeun anak lain. Dasar kurang ajar sia. Cek Nyimayang ngagerentet cenah jroning hatena. Bari panon seukeut neuteup ka si Jupri ngan saukuring kang nahungkul. Sok Nyai Gelis, katurkeun sakabeh pangabisa Nyai. Mentang somong sia jabul. Rasakeun sia yeuh. Sabrut atuh harita. Nyimayang narajang deui bedogna atuh ngolebat dikepangkeun ka belah gigir. Anu dimaksud mah arek ngarah kana cangkengna si Jupri, tapi edas. Da si Jupri oge atuh manehna kaceda pisan rancingeusna dina gerakan anu kacida cepetna. Bedogna dipake nada serangan bedog Nyimayang. Ya! Belentrang atuh harita. Sora dua pakarang anu bantrok menikah denge terong terangna estuni matak. Linu ngadengena buricak katingali eta bedog awor teh nyempikeun kang ngabijilkeun sini bakat ku tarik-tarik na hembatan leungeun dua pihakanana pating keuleuh pating gorowok paselang jeung buricakna kembang seuneun nu bijil dina aworna paadu bedog. Si modar si aing masih Jupri. Sudah bisa. Sabot ker kitu siak di bedog Nyimayang ngarteng olebat rek narok kana sirahna si Jupri. Allah sia hampir aing hulul locot tidak bohong yo. Si Jupri reuwas sarita rikat ngelokeun sirahna tapi edas bareng jeung kitu atau si Jupri sakilat malik narajang bedogna tarik nyuruh arek nojos kana ti korona atuh Nyimayang. Nampung kitu mah atuh puguh Nyimayang manehna reuwas. Sakilat atuh harita kene oge mundur lobana dua lengkah bari jeung narik bedogna sarta dipake nadah bedog si Jupri anu geus datang. Yuk balentrang celeng atuh bedog Nyimayang harita ngaceleng muni jauh pisan. Aduh. Nyimayang harita reuwas pakarangna atuh lesot culang cileung tungtungna ngap-ngapan harita teh narik tapas nu panjang. Nyimayang ngagorowok reuwas sarta jeleng luncat ka tukang ngajauhan si Jupri terus nangtung ajeng bari jeung ngarasakeun pigelang leungeun karasana asa sing sireumeun. Akibat bantrokna dua pakarang bieu sakedapan mah Nyimayang teh kalakah nangtung ngajengjen jeung katempo dadana oge reng hapranjug naik turun kesangna meni ngoprot pisan cacakan ti peuting kulantaran ngaluarkeun tanaga meni ngesang
beheung teh awak beungeut beureum huntu kakarot panon atuh malotot mencerong bakatku ijin ka si Jupri anu harita atuh keur ngabedega hareupeunana. Nyai, geus lah cek akang oge nya. Teu kudu diteruskeun gelut teh. Da geus pasti bawa kuat atuh ngalawan AA mah. Aing mah can ngaku elesias kunyuk. Jadi teh kudu loba bacot sia. Aduh eta mun nyebut kunyuk. nya meni ayaku bedegong ih. Rasakeun sia. Yuh sia. Kasebelan. Jelung atuh hadita. Kalawan teu disangka-sangka harita kena nyembayang oge jelung luncat maksudna marek narajang deui ka si Jupri. Tapi sabot keur kitu teu kanyahoan. Lung kulawit ret. Harita lung kudawat ret. Karasa aya kana awakna aya anu ngeurad nyapuguh we atuh nyembayang teh kacida pisan luasna. Sataret kana awakna tetela geuningan tambang sadua-dua geus nyangreud pageuh nalian kana awakna teu beda we jiga doma anu keur dicangcang. Atuh tadi dialungkeun ku si Oden jeung ku si Dodeng. Nempo kitu mah atuh puguh we. Nyimayang jadi bingung. Sabot keur kitu cakaka kadenge sora sababaraha urang jalma anu seuri meunikeun ka ngak-gak bangun genah. Enton budak baduh he. Benang akhirnya mah gedengan euy. Cek si Oden harita nyakakak seuri bari jeung panon melong dibeleh-beleh ka Nyimayang. Ai biwirna nyarengeh semua anu ngoa. Ari leungeunna atuh nyaklan tambang anu nyangreud kana awakna Nyimayang. Alus encer si laing mah boga uteuk teh euy. Cek si Dodeng hai temari mairan bari jeung ngengklokan kana naon rupa omongan si Oden. Ret Nyimayang atuh ngareret kanu keur sari-serian terus panonna mencrong da hayang jelas tur sidik. Da ari kana sorana mah geus rada-rada apal. Nya barang geus sidik hauk atuh harita Nyimayang nyantak ka si Oden katu si Dodeng. Heh sia Dodeng sia. Nanaon sia teh make jeungeran kana awak aing. Nah geus teu arelim sia teh. Sorry sia. Nya kumaha deui atuh nyai, kumaha nyai ketang lah labadina mah arek nyebut teu elin oge pek wae. Da nu pelenting da nu penting mah ieu nyai he ayeuna nyai teh geus beunang. Setan sia kurang ajar. Kancan sia aing lepaskeun. Nah bet jika kadoma we kas kasatos sia ka aing. Dasar sia teh gak bergaera kala ka awak we gal de. Ajeun teh wani tarung jeung awewe. Cek Nyimayang ngomongna kitu bari jeung sentak sengor atuh ka si Oden katu si Dodeng. Tapi kitu nya kitu atuh. Dasar lalaki si Oden jeung si Dodeng lakah kitu ting calengir. Aduh, ayeuna mah kieu atuh lah. Urang main anu teh. Oden, urang menikah disebut teh buta terong sagarupa bieu teh. Da nya sia mah beungeut ge jiga buta terong kalakuan sia teh jahat tuh. Dengekeun teu, kadenge teu disebut buta urang teh euy, padahal urang teh lolong. Aisyah. Lain buta lolong goblok, sia teh buta teh jangkung gede raksasa. Uluh. Nah, urang mah da penek, keun bae tuh raksasa penek sia meureun. Aing buta du jangkungna. Sia mah teh matut ngomong teh. Disebut buta. Ieu duh ngan aya untungna euy. Aya untungna disebut buta euy. Untung naon sia? Untungna kuno geulis. Nah lamun kuno goreng patut mah wah, moal teh dipencet tah. Sirahna cenah bucat ku aing. Ganeng sia Dodeng, manyong sia. Maka jeung dipencet kawas kana kutu we sia kaing teh. Sok buru gancang sia lepaskeun aing. Lamun teu dilepaskeun montong samatkan ieu sia. Dipodaran ku aing mah kabeh oge. Cek Nyimayang harita molotot panonna teh bari jeung sentak songor huntu kakarot ngancing bakat ku amek meureunnan. Ngadenge kitu cegegek atuh harita si Jupri. Alah, hampir beunang tadi ku aing euy. Ode geus euy. Teu kudu loba bicara lah. Ganeng lah.
mata gane ngadahulu kana ceuli. Hayu meuni oge lah gancang-gancang lah urang bawa ka guru lah. Geus pasti atoheun euy. Pan ayeuna pan ieu ayeuna teh anakna beunang pan. Pasti atoheun ka si Abah. Kitu omongan si Jupri. Nyatana ditujukeun ka si Oded. Nya ka batur-baturna we kabeh merencangkan gancang-gancang mawa Nyi Mayang cenah. Ngadenge kitu pok atuh si Oded. Alah. Tapi nah aku kudu digusur bae kitu atawa kumahanya. Yo heuh atuh sia teh Oded. Gusur. Aduh hampang mah. Ari mungun ngagugu mah nya paksa we. Kumaha carana we sangkan bisa kabawa ka kolotna ka ditu. Alah geus keke. Ulah hari digusur mah euy. Nya kunaon sia teh geuling ngahalang-halang. Lain ngahalang-halang Kang karunya atuh mah. Nya karunya atuh da manehna teh pan awewe. Jeung kumaha tah lamun engke si Abah ngadat jaheg. Da goreng-goreng oge atuh anakna teh patut digoreng-goreng oge anakna atuh. Cek si Keling milu nimru ngelingan meureunang ka batur-baturna. Dipikir-pikir beneran harita ku sakedeung ku si Jupri. Pok atuh harita. Omongan sia memang bener tapi keun bae lah. Sok sanajan anakna oge aya ngakapalang. Ari teu dek ngagugu ka urang mah nya. Urang paksa we. Geus lah, ayolah. Urang gidit. Sia mah. Geus atuh kumaha maneh beri aya ngalieur ngabandunganana sia mah. Tadi kina maneh mah kelekah ngagugulung. Ayeuna titah dibusur kumaha sia ngalieur. Nya sanggeus kitu mah leos atuh harita rindit ninggal eta tempat. Si Jupri manehna leumpang pangheulana dituturkeun ku baturna. Sedengkeun ari Nyi Mayang atuh leumpang we pangtukangna manehna merod mung nuturkeun. Tapi sok sanajan kitu teu bisa nolak terus we ngalengkah. Da puguh awakna ditalikung ku tambang sadua-dua. Bari jeung satengah digugusur oge ku si Oded katut si Dodeng rek dibawa ka hareupeun bapakna cenah. Kasugri para wargi banglu salampahanana atuh si Juha sabatur-batur anu ngagugusur Nyi Mayang jag urang tunda heula sakedap. Teudeun heula sakedeung dina mangsana Nyi Mayang digugusur tangtu kasamper deui ke kahareupna. Ayeuna urang malikan heula kaayaan di imahna Pakuwu nu kiwari diandih ku Mbah Badrowi. Mbah Badrowi anu keur aya di imah Paku da puguh tadi teh atuh keur sare tibra. Sanggeus sawatara waktu atuh Ki Badrowi teh melilir terus hudang bari jeung curang cileung jung atuh nangtung terus kaluar ti kamarna. Aduh bani bente situt aing jeung Mbah Badrowi harita bari jeung ngahoyong kung samping. Breh di tengah imah katempo kosong eueuh anak buahna sahulu acan. Nya terus atuh lelumpangan meni ngageang muruk katepas maksudna mah arek nempo anak buahna cenah. Sanggeus aya di tempat Mbah Badrowi ngahuleng manehna ngarasa heran sabab dinya oge eueuh sasaha. Sedengkeun ari pantoma engab benikeun ka ngagemblang. Nya terus ceruc si Abah teh turun kaburuan. Bari jeung rurat heret ngecang atuhu nitenan kasabuderning eta pakarangan imah Pakuwu nu diandih ku manehna. Tapi waleh muridna eueuh sahulu-hulu acan. Urang ngajar kamarana peduh teh ge. Kamarana mangkaluk teh mendekat deulu saurang-urang acan. Kur ngalider kitu tapi nah teh bebejah heula ka aing. Mbah Badrowi ngagerenang ngomong sorangan.
Bari jeung luntang lantung di buruan anu tiiseun. Breh nepo batu sadua-dua anu ngagoler deket golodog. Agak jigana aya nu teu beres yeuh. Nyanyahaonan barudak teh ngagadag batu gede ka dieu. Wadrobi ngagereneng deui sorangan bari jeung tetalante gancang main nasup dewe ka jero imah. Terus lempangan harita timburu ka dapur. Ari maksudna mah rek nempo pakuwu cenah jeung bojona. Kitu deui Bi Ijah anu ditawan ku manehna. Barang nepi ka dinya. Lengap Bah Wadrowi harita. Barang nepi ka dapur teu meuni ngahulang panon molotot. Sabab katempo pantu dapur teh geus ngegemlang. Nya atuh terus muru ka kamar. Anu ditempatan ku bapakku kali si ibu. Nya kitu deui ditempatan ku Bi Ijah dipapai ditinggalian ku manehna. Nya barang breh tetela kamar teh geus karosong saurang-urang acan. Jasar kurang ajar si Bobalak. Si Kuwu Bangkarwara, si Edan, si kurang ajar dan lain-lain. Geus ganyi nyoba joma kabur sia. Jiganya manehna teh can nyaho ka aing ieu. Saha aing nu sabenerna awas ya Kuwu. Tapi siganya mah geus pati aya jelema sejen anu mantuan ka maranehna ieu. Moal salah sia. Bah Badrowi manehna atuh ngeceuwih ngomong sorangan bari jeung gadag giding terus ngajega dina lawang panto. Sanggeus kitu gidih deui atuh leumpang munu di kana panto dapur anu geus engab. Cerut atuh ka pipir imah bari jeung tunga tengo rura teret ka kebon sampe anu rajeg pipireun imah. Breh katempo waktu cukup mangsa nyekapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah mangidi beris neruskeun carita dina bagian anu ka 75 naklnya. Atur nuhun lo kumangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana kada hilap like, subscribe, komen jeung lonceng natoel. Amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.